Darso the Phenomenon. Hidangan rumawat pajajaran nu diayakeun dina kaping 28 Desember 2008 netelakeun Darso salaku Raja Calung jeung Pop Sunda. Fenomena Darso aheng pisan. Salianti karya-karya Darso nu dipikaresep ku balarea, sora, baju, rigig sarta gayana ditarurutan ku juru kawih Calung atawa Pop Sunda liana. Darso dipundut ku Nu Maha Kawasa dinten Senen kaping 12 September 2011. Nyai titik tulis akan geus junuk ka waktu mangsa aja geus datang hamu nyahan mi HP talata samemek niang panepikeun ku Nyai kekasih cika ujang nitih wajib si bapa nepi ka pati poma ulah rekeun pikeun uikeun tanyakeun ka emak mun geus sawawa pek teruskeun yeuh perang nu can geusang layung geura indik andika balik ka peuting geura bawa yeuh nyawa kan kagungan tong diantep jejerip nyungsi saraka ujang Nyai yu atuh apa rek mulang. Jadi mengimbau dia mudah-mudahan pencipta seni sunat terutama Ibrahim Dispa, di Puspa, imam musik apa itu tapi harian ngadaman patung ngomong ada patung ngomong sebab abdi naik nanti tinggal di ICU